Bangun tidurku terus ngarit. Jangan lupa memberi makan domba euy. Parah-parah doh. Ben, Oi, Ben. biasa nggak para domba euy. Oh, yang bukan rumah mas sama iya nya. Buka pemajikan, buka pemajikan. Iya, Ben, kadela Ben. Ayo yuk. Mana kemana dia? Iya, karena yang cai yo, aing sawah aing yo, cai di pernep cai teh rara segera aing buka-buka ke teh kagok lah. Aing naik balik lah. Sok kalau si mana tuh? Asli, tadar. Sok. Rokok deh, duh anjing sawah aing caian pernep sawah teh. Jika seketik ewangan tuh cai teh, ulah hawak pisannya aing intip sangke mah harus mengetan cai teh Mana nya euy? Anu menetan sawah teh. Kana datang eueuh aing titip teh. Parah sawah aing ngaguat gitu. ayah gini masuk menetan sawah anjing itu di penak deui wae karek menemukakeun dieu teh aduh anjing di penak deui wae caian deui itu sawah aing teh. Ieu sawah aing. Kamu pakeun atuh mah caian sawah aing teh kemanya menang mana ya aing. Wangi aya apal menetan cai teh lah si Ipin tadi ngajukut aing apalah. Ini ada satu ngomong sama aing teh. Aing sama aing kok cete ha. Cete ha. Ya, Jadi, kumaha cager? alhamdulillah. Kenaon sih? Biasa masukkan sepatu kotor tuh diberesek tadi. Dan kali kayak salah bulan Ramadan cuacanya kalau mendung-mendung kayak tidak mengizinkan hari panasnya biar ya. Terus aing euy ada nguruskeun nu tadi euy. Ini teh aing kasihan we anjing. J, J. Hah? J. Assalamualaikum. Salam. Salam. Orang kayak kenal. Iya, Suami dia. iya, tadi teh. Aya masalah. Kirawan tadi deh. Tadi teh masalah baru di sawah teh. Wih, kita juga bukan aduh. Sama si Jarwo, ting pada masalah naon eta teh. Oh, hari cair mau salah cair nya. Nah, eta digana masalah cai kan tadi teh dipenetnya si cai teh. Jarwo dia ada sawah di anaknya. Heeh. Oh, salah tuh sekali ewang gitu. Mana si Jarwo na ina? Euy, kan itu dah. Enggak, ini mah Jarwona. Tak boleh bener kan ini mah. Masih jawab kali pas gue. Siap. Lewat ya. Bener kan ya? Peang di Jarwo. Bener ya. Pokoknya muru wae halangan jalan ieu aduh. Ayo we ka handap wae. Ih, ini si Jarwo itu. Yo. Ya, aku kayak naon. Itu ayo. Oh, RW. Ayo we kayak naon. Oh, RW. Nah, si Pin itu kan naon si Pin? Ayo lah. Teh tuh. Beneran ayah. Ya naon tuh teh? Bener kan beneran ya. Saya mas Arnon tadi di sini di sawah. Naon lagi? Oh, cerai masalah sawah teh no. Naon si ieu si ieu naon si ieu itu? Ya sih. Ya kenaon sob. Eta gara masalah ke cai gara. Tawa aing gara aduh.
Minta-minta dibeli cai-cai aja nih penat teh geura. Sekali ewang, sebenarnya sawana hanapeun ngipin. Heeh. Sisa bal sekali ewang dan kayak ngisi tongo kakara nu lebak. Udah aing saat cai teh udah usaha teh aing teh geus digemuk kayak gitu man kurang gitu. Aing sekali ewang, anu tongo heula sabar nu kan kanu hanap. Sawah teh urang ge sarua anyar kadang-kadang mah teh. Sok anu mah damai nya, awas bisa kali-kali deui sampai. Sok damai Damai, salaman damai. Tah gitu. Bener lah pas ting ngamuk. Bener? Bener, awas bisa kali ewang aya nama cai teh itu urang uat penat ulah hawa. Heeh, awas mun sekali-kali deui urang. Penat kabeh di ditu di benteng mau dibere cai sia. Oh, saing mah ada masa ke peke kieu unggul geus nya. Bukan teh aya naon geus aing paling we kieu mah geus we. Awas Masalah gitu mah bae geus ah. Kana teh nya. Heeh. Salaman heula tuh. Salaman heula tuh. Sok. Ade nya. Aduh, cai-cai wae. Ku aing ipit teu po anjing wadi-wadi ngalaporkeun ka RW anjing ahli kieu aing awas pokona mah da.